Iya. Si mah Don. Don. Kendi Don. Naon? Iya. Oh. Naon? Enggak lah euy. Kalau ku naon gara-gara cinta lain. Aing mau batur. Baturan tuh aing naik teh. Baturan kumaha? Baturan aing di dieu. Oh tuh, Lah itu buru. Itu duduk teh. gimana? Iya. Hok ngomong, Ngomong naon? urang hayang jangkung euy. Kumaha nya carana? Ang jangkung. Heeh. Mana kudu jadi jelema dewasa. Kumaha? Kudu ngopi unggal poe. Bari udud. Beak sa truk mah tasya amun ang jangkung mah. Wah, laku. Heeh bener sok we. Iya, aing hayang jangkung. Sedikeun kopi jeung dahareun. Nope. Mau balik. Terus balik ah, aing geus teu gabut eta mah. Hayang kopi? Ih, tah balik. Hayang kopi? Ih, tinggal we make kulkas ye. Hayang kopi? Ih, tah. Punten selur. Dia dah memotoran. Ngomong naon tadi? Memotoran. Malin budak kleutik, aing mah geus dewasa. Kopi ge beak ka galon. Nope. Bang. Dan budak teh. Naon teh kamari si RT maling? Maling naon? Maling sampe. Mau balik. Heeh. Sampo saha? Pak Daud. Gening padaudan teh beraksi. Mungkin dia lelah jay. Lelah kunaon atuh? Kumaha teu lelah. Sapoe kebona kamalingan 5 kali. Otak teu. Oge nya. Ya, aing enak boga bisnis. Seker urang duaan. Bisnis keong lain. Ih, lain. Naon atuh? Bisnis ngarebut kebon si Daud ke tangan kita. Oh, kumaha carana? Ngajagaan we kebonna standby di jam genep tapi jam genep deui. Nope. Edan. Bubar. Rusuh budak teh. Nyawa tuh budak-budak. Yo, panggil aing mah budak dewasa. Aing mah geus budak dewasa. Kopi ge beak sagalon. Capruk budak teh ngomong teh. Heeh. Sukan kurang maneh bere undangan. Undangan naon? Undangan pernikahan dengan manehna. Eta dagi moyodok gitu. Heeh, meruluk. Balik halanya anak mandi. Kieu we nya cara ngarebut kebon teh. Heeh. Sebar aja orang di dieu. Nyaho. Setuju jam bae orang di dieu. Kemana sih kebona? Mana kebona? Ya aing tadi lieur. Kok ditanya aja dong wae sih. Nu mana? Kebona? Ih, lieur aing teh. Tak eta nu dua, Dua naonna? Sikina lain. sampeuna dua. Nope. Allah. Si Parjam. Tolong. Wait, sama ya deh tuh. Kunaon? Ayo nih sih. Pak Daud cerita ka aing. Kunaon sih? Kada cenah ge. Aing macul. Cek Pak Daud teh. Kunaon, Pak? Ningali di handap teh belut cenah. Utek-utekan. Pas dikadek we. Trot. Jadi ge. Cai teh. Ya aku sorana di Pak Daud. Jangan jempolna buntung. Terus lainnya dibawa ke mana? Dokter Wayan. Tadi tanon sih. Nope. Tengah hati orang mah. Nah, tinggalin arisan gua. Pak. Naon? Kurang dengan Bapak. Rek naon? Ngobrol. Ngobrol naon?
Iya pak, orang lagi ngobrol. Iya non teh budak bapak, anu di kampung bapak tuh. Kunaon sih? Saropan pak, umur bapak mah. Budakna Sarapan kunaon? orang tadi ngobrol pak, jeung budak bapak tah. Namina teh si Alek. Orang geus panjang, kadi itu dia ngajelaskeun. Pek deh cek mana teh. Keur nyarita naon jeung. Pak. Teh negumaha. Urang teu percaya, kudu aya buktina. Nope. Mama apa? Sya. Batu. Ayo, Kesha bising nyebut. Hah? Ada orang sah. Ayo Sya. Bakat ayo. Hah, ada orang saha? Pak. Ada orang saha? Pak.